Sapalih ulama parantos nyaurkeun wajib ka istri nu atos carogean kedah ngadatkeun ka isin kakang raka supados henteu janten ahli naraka ulah nyentak jeung molotot kakang raka najan ambek akhirna bakal cilaka kedah taat kana parentahanana dina lebah nu halal hukum syara'na ulah nembal nalika kang raka nyanggem pami istri sieun diancem jahannam kedah enggal papag nalika sumpingna laan acukna teras elap kesangna nyakitu deui kang raka bade liar istri kedah jajab ti lebet kaluar kedah mayun istri kulem kakang raka lamun mengker akhirna sok tarasuka sepuh kapungkur sok nyarioskeun mun papungkur bahan pepegatan istri kedah ngalanggengkeun sesengitan supados kang raka salami bingaheun oge istri kedah nganggolipeun setip supados kang raka mahabahna mantep oge istri kedah dangdos masing sering kudang dosa nu narikana merangsang ulah dangdos nalika kang raka liar ulah beger komo pisan lamun lacur kula warga caroge kedah dihormat sareng kata tangga ulah nyieun raheut istri henteu kenging ka caroge ngaret sanajan caroge nuju seueur duit dikedahkeun ka istri sieun ku Allah taat ka Allah ka caroge sing patuh suhunkeun caroge karidhoanana tebihan caroge tina bebenduna karidhoan caroge surga akhirna bebendu carogena